ya buka kebun huit geus halus anu. Berkali. Alhamdulillah boga kebun huit teh mah geus halus ya. Jarang kung karak 3 bulan sakit. Kenapa kudu ada kepelakan baru dah lah. Tuh. Macet di mesin aja. Anu ayut ya. Wah Haji, damang. Lain eta keur ampuan kebon huwi nya teh ya geus beberapa we teh ku aralus gitu. Ning teu kos nu bogaan kebon huit teh, nu bogaan ni dayut dari kebon huit begang. Can diberak ieu teh amun dibarapan salah aralus. Daunage tuh sarejo. Nah, lah ieu mah. Paduk halus kos ieu beakeun kudu bogaana ieu mah. Bogaana meni kos 200